Tuh gerak Indosiana masuk kepoan teu kaup ningali nyaeta ningali dina FYP teh ningali anu ngadamel daun sampe di Kilinting jadi we ayeuna teh hayu urang turutan. Kaleresan pisan kamari teh abdi milari cetik ka kebon teh tapi teu aya oge tanggal sampe nya eta oge kenging sampeuna sakedik cetikna oge sakedik ning tuh. Sakalian nyabut sampeuna tah si daunna teh ku abdi ge dipetik nya tadi teh dikeuman supaya henteu layu kitu. Tah di dieu teh tiludahannya si daun sampeuna na teh da kamari teh nuju nyabut sampe teh kabeneran inget saur abdi teh pernah ningali na FYP teh anu ngadamel kiripik daun sampe da daun sampe na teh sarae matakan ku abdi sakantenan we dipetik gitu. Lanjut ayeuna mah urang kana isi videona tah si daun sampe na teh entos dikulub lanjut ayeuna mah entos dikulub mah urang langsung we dicuci da ieu teh ngadamelna henteu ningali tutor heula jadi dibade-bade we dina isi pikiran kieu beur ngadamelna teh saur abdi teh bari dicuci oge di dieu teh ku abdi bari diajaran di kilinting-kilintingnya aya nu babari aya nu hese geuningan ieu mah jigana saur abdi teh meureunan kurang asak jadi ku abdi teh dikulubkeun deui tah ieu teh carita dicuci deui we. Atos beres dicuci ku abdi teh diperetan supaya henteu seueur teuing caina nya. Tah lanjut ayeuna mah urang cana ka dieu ka tengah bumi, urang langsung we diomekeun di kilinting-kilinting kitu maksudna teh. Ieu teh pas ngilintingkeunana aya nu babari nya pamiarsa tapi aya oge anu hese ieu teh. Jadi dina palebah dieu mah nyaeta anu nguji kesabaranana nya pamiarsa meuni kuleuk-leuk ieu teh bari jeung harese deui. Da nyaeta kulantaran Indosiana mah jelemana teu sabaran jadi we ku abdi teh dibeber-beber we dina baskom kitu bade dibeberkeun kitu ngajaran moal dikilinting-kilinting. Kanggo tepungna beh teu bangga jadi nganggo tepung serbaguna wae. Tepungna tadi sabungkus ditambihan we ku cai sakedik-sakediknya pamiarsa. Henteu dibumbuan deui ku abdi teh dapan eta mah tos aya bumbuan janten langsung we ayeuna mah urang gebrus-gebruskeun kana minyak panas. Tadi ngilintinganana leuk-leuk ayeuna ngagorengna oge leuk-leuk geuninganan pamiarsa tapi nya lumayan we lah kitu rada tereh. Ieu teh teu lami ngagorengna teh nya pamiarsa jadi babari kitu asakna teh. Tah ayeuna anu dikilintingna entos asak lanjut ayeuna mah anu dibeber-beber tuh geuningan anu dibeber-beber oge ayeuna entos asak. Tah ieu anu sisana urang balik-balikeun heula nya pamiarsa terus dibalik-balikeun mah ning teu lami ge asak we. Ieu teh daun sampeuna mah masih kene seueur nya pamiarsa tapi tipungna mantos saep jadi sakieu we ngadamel keripik daun sampeuna oge. Tuh ningali geura pamiarsa hayu geura ayeuna mah urang cobaan kumaha rasana. Ieu teh dina kriuk nama kriuk nya pamiarsa sae kitu tari gunana teh tapi dina rasana mah ieu teh asin teuing nya kanggo abdi mah nya pamiarsa. Anu asin kieu mah cocokna dina siannya pamiarsa tapi kanggo cemilan mah ieu mah asin teuing. Yeh di dieu teh abdi karek sadar teh acan cuci tangan kanggo rasana mah ieu teh enaknya pamiarsa pokona mah cocok kanggo batur ngemil.